Prung. Saraswati nutus luhung ku ilmu tetep baik dengan masih kene seueur gogoda sareng bahaya. Komo ka abdi panginten jalmi teu tiasa naon-naon ce. Saraswati nutup antep ka Untari bari terus nyarita deui. Ilmu bela diri memang teu bisa jadi jaminan pikeun salametna hirup urang di Untari. Nu penting upama lampah dina jalan anu lempeng. Asa piraku urang make kudu cilaka, kitu ari ceuk eceuk mah. Nang ilmu tante abdi sakawitna mah bet hoyong ngeuleuman ilmu bela diri ka Ceuk Saraswati. Ari margi karaos geuningan ku abdi ari teu tiasa naon-naon mangan ukur dihina sang dikakaya ku jalma nu ngarasa gagah jeung leuwih kuat batan urang. Janten pamit teu kaabotan mah abdi teh gaduh maksa hoyong guguru ka Ceuk Saraswati. Untari dariana keranan dina nyaritana, malah dibarung ku pangharepan anu bener-bener sigana teh. Beda katingalina ku Saraswati dina teutepanana. Saraswati ngahuleng bari nyarita jero hatena. Lamun aing neruskeun lampah, tacantang tu kudu ka mana di kudu indit maluruh nyusulan Kang Rawi. Nilik dina caritaan sarta dina teutepan Untari jelasnya bener manehna teh boga niat hayang neuleuman ilmu silat pikeun bekal hirupna meureunan. Hanjakal. Nyaan bener-bener hanjakal Kang Rawi make buru-buru indit, tapi geus kitu we meureunan kuduna. Malah aing oge sigana bae sabagian tina lamaran kahirupan aing make aya wanojan wayang guguru sagala rupa. Emang bener caritan Untari. Cacakan diri aing nyangking pangarti ilmu bela diri tetep we teu waleh meunang gogoda jeung cobaan. Komo lamun polos teu bisa naon-naon meureunna. Untari neuteep pinuh pangharepan ka Saraswati bari terus kadengi nyarita deui. Kumaha Ceuk Saraswati? Ditampi pami abdi sejak guguru ka salira Ceuk Saraswati. Margi karaos ku abdi upami janten wanita biasa mah teu boleh janten korban jalma-jalma nu telang sareng rumasa dirina kuat. Sakumaha nu karanapan ku abdi geuningan Ceuk. Ibu Rati mah oge nyambungan carita nu jadi anakna. Ari emak mangan ukur bisa ngarojong caritaan hidup nyai. Sabab eta maksud teh memang kawilang hade ngan urang moal bisa maksa. Margi Nyi Saraswati oge masih kene aya kepentingan anu liana tangtuna oge. Saraswati narik napas panjang, bet jadi eleh deet asa henteu tega upama nepikeun kanolak kana karep kahayang Untari. Sokomo lamun dipikir masa najan ngan ukur kakara 2 poe aya di dinya. Tapi Saraswati ngarasa kahutangan budi da puguh lamun teu ditulungan ku Untari mata can tangtu dirina ayeuna pulih deui kaayanana, sasatna kalaparan jeung capek anu lain dikieuna. Akhirna Saraswati kedalisan. Ece bisa ngarti kana carita di Untari. Ngan deui ti heula ece rek mere gambaran yen neuleuman ilmu silat teu gampang nyai. Malah kawilang kudu leukeun sarta tekun ulah bosenan ditambah kudu tahan uji dina narima latihan jasmani. Katingali paroman Untari jadi marah mai. Ari sabab sanajan Saraswati tacan negrakeun lisan anu mangrupa kapastian bangsa nyanggupan kana pamaksudan Untari, tapi lisan anu dikedalkeun deui geus mere gambaran yen Saraswati teu ngarasa kabeuratan. Janten Ceuk Saraswati nampi diri abdi janten murid salira. Nuhun Ceuk Saraswati, abdi janji bakal tekun sareng leukeun moal bosenan. Naon bae anu kedah dilaksanakeun ku abdi luyu sareng aturan dina hal neuleuman ilmu silat. Tangtos ku abdi bakal ditumutkeun Ceuk Saraswati. Nyaan gede pisan sumangetna Untari waktu harita. Saraswati imut ngagelenyu bet inget kana lambaran lalakon hirupna dina waktu katukang. Di mana dirina keukeuh maksa menta dilatih ilmu silat nu nya silat ku Ki Durbala anu jadi bapana. Saraswati terus cuma ditadeui. Ya lamun memang geus gembleng kitu mah tekad nyai taya bayana. Ngan tangtu meureunnan ece teh bisa lila-lila aya di dieu. Ece rek mere bekal ilmu silat anu sakirana bisa dipake pikeun ngabela diri Untari. Nuhun Saraswati, abdi teh setiasa ngagamarkeun deui ieu rasa kabungah ku cara lisan. Anu jelas salira Saraswati tos tampi diri abdi janten murid, abdi kalintang bingas sareng bagja Ceuk. Urang mimitian latihan dina poe isukan nyai.
ngan ece amanat sakali deui ka Untari. Upama geus nyangking ilmu silat ulah boga anggapan geus mahiku pangarti. Sababi antara jago aya deui nu leuwih jago. Ngan saeutik kedena lamun diri urang boga bekal ilmu bela diri, tangtu meureunan bisa ngabela diri dina mangsana kacangkir bangban. Malah upama memang kadada jeung kaduga taya salahna lamun mere pitulung ka sakur anu ngabutuhkeunana. Ibu Rati mah oge katingali paromanana Hegar Marahmai. Milu bungah jeung bagja hatena sabab anakna Untari baris diangkat murid ku Saraswati, pawaris utama ilmu silat Mandehiang. Kadenge Ibu Rati mah nyarita ditujukeun ka Saraswati. Aturkeun nuhun ka salira Nyimas anu tos kersa nurunkeun ilmu ka punana. Atuh muga-muga we salira Nyimas ulah ngaraos bosen salami aya di dieu. Oge hapunten upami teh mah aya kakirangan margi memang di dieu mah sakieu buktosna Nyimas. Saraswati nutup antep ka Ibu Rati mah bari ngawalon. Abdi nu sakedahna dihapunten Mama. Margi ku ayana abdi di dieu tangtos panginten ngarepotkeun kasadayana nu aya di dieu. Nu jelas abdi nu sakedahna nganuhunkeun kana panampian emak di dieu sareng pitulungna Untari. Kitu di antara eta obrolan. Anu saterusna dina poe isukan Saraswati bener-bener ngalaksanakeun kasanggupanana. Nurunkeun ilmu silat Mandehiang ka Untari, tutas resmi diangkat jadi muridna. Tetela Untari teh nyaan hayang bisana, teu belikan atawa nyeri hate upama sikep jeung caritaan Saraswati kawilang jadi heuras teu jeung galak. Malah tekun jeung leukeun nurutkeun kana sagala rupa parentah jeung bimbingan tinu jadi guruna. Saraswati oge jadi kahudang sumangetna pikeun bener-bener nurunkeun ilmuna ka Untari, anu tetela bener-bener daria dina narima naon rupa anu diajarkeun ku dirina. Waktu keur dina kayan leureuh Untari jeung Saraswati terus nante gunter ngarobrol. Katingali Untari ngesang capek sigana teh. Ini ngan sesah diajar silat teh ngece. Ari ningali Saraswati mah bet sapertos anu gampang sareng harampang. Nari abi kinten-kinten tiasa moal kitu sapertos Saraswati. Untari nanya ka Saraswati bangun anu cangcaya kana kamampuhan dirina dina neuleuman ilmu silat ti Saraswati. Ulah nyerita kitu Untari, urang kudu boga keyakinan yen Nyai bakal bisa neuleuman ieu ilmu. Sakabe jalma malah anu ayeuna pada nyarebut jago henteu jol bisa kitu wae, tapi ngaliwatan tahapan diajar atawa latihan. Sakomo paminingal Kang Rawing geus anu tetela ilmuna tos teu tiasa katurutkeun ku paneuteub biasa geuningan ce. Kacepetan gerakna mueuh mata kaget bagja panginten kanggo Saraswati mah kalungan caroge ka Kang Rawing nguluhung ku ilmuna ce. Memang ece ngerasa bagja Untari ngan eta kabagjaan teh teu bisalana sabab gogoda jeung cocoba teh oleh daratan. Ngan ece teh boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang teu salawasna aya dina katenangan jeung kabagjaan saperti nu karanapan ayeuna ku ece. Yupi Kang Rawing kapungkurna maksud abi teh nuju jajakana nah memang tos jago sapertos ayeuna ce. Kang Rawing puncakna neuleuman ilmu matutas nyangking ilmu pamungkas Eyang Nur Alam. Anu memang Kang Rawing mah mangrupa pawaris utama eta ilmu. Ngan tetep we sanajan bari jeung kitu hate mah teu boleh salempang ece teh Untari. Sabab ku pangalangan waktu kamari mangsa dicangkalaku si jalur rampang. Beki ka Bandungan ye loba jago-jago anu luhung ilmuna tur nyalahgunakeun pangartina. Anu patoja ieu jeung lampah salaki ece. Anu tangtu pamatepung teh bakal patelak ngadu jiwa. Ieu nu jadi rasa kasalempangan pikeun ece teh. Saraswati bet jadi ngabayangkeun nu jadi salakina. Anu terus lumampah neangan laratan ngeunaan dirina jeung si keling anu jadi anakna. Anu geus tangtu bakal loba pangalaman anu kasorang sarta karandapan ku salakina. Saperti nu kungsi diguar ku Untari waktu salakina datang ka daerah Karangjago nepikeun ka patelakna jeung jalur rampang. Ngalangkang nembongan jirim si Rawing nu jadi salakina. Hiji lalaki nu mibanda pribadi mandiri anu dipika cinta lahir jeung batin ku dirina. Saraswati jadi nyambat ka si Rawing. Kang Rawing, nah tu lambaran lalakonan hirup urang teh beuti oleh pinanggi wae jeung cocoba Kang. Padahal lamun abi terang Kang Rawing teh ka Karangjago tangtu meureun urang teh bakal patepung. Anu saterusna urang bisa lumampah bebarengan geus saneangan laratan menjadi anak saperti dina waktu-waktu katukang urang teh boleh bebarengan. Saraswati bet jadi kahudang sawanganana. Nyoreang lampah katukang lampah nukung si kasorang aina bet bruh breh narembongan.
Kunaon gini sapertos anu ngalamun Saraswati nuju ngemutan saha sih Cek? Untari kedah di lisan meraikeun lamunan Saraswati. Cek bet inget kana jadi salaki Nyai. Sabab kawilang rada berat oge lalampah nu ka sorang ayeuna mah. Beda jeung lampah ka tukang nu kungsi ka sorang. Upama aya naon-naon teh weleh atawa teu weleh we diungkulan babarengan. Ieu nu jadi prihatin pikeun diri Ece bari ayeuna ge tacan karuhan deui. Nah nu jadi anak Ece teh salamet aya di kieuna atawa kumaha. Sanajan Saraswati atawa sanajan Ece nya nu kasebut Saraswati pamajikanana, tapi keukeu Ece teh salempang hariwang mah teu weleh aya. Saraswati lain wanita biasa dina harti nyangking ilmu silat mandehiang, tapi tetep be inget kana kaprihatinan hate mabet jadi riuk semua alum paromanana. Kadenge Untari nyarita deui. Dige ngiring prihatin Cek kana kaayaan Saraswati ayeuna. Nanging abdi ngiring ngadoakeun Cek, muga we dina waktos anu moal alami deui Saraswati tiasa riumung pulung di sareng kulawargi, kalayan dina kaayaan pada salamet Cek. Saraswati gancang meper di geteran kaprihatin hatena. Inget ka Dewi Panganting nu jadi guruna, ras inget kalampahna sorangan mangsa neuleman ilmu mandehiang ka Dewi Panganting. Lambaran lalakon hirup Dewi Panganting kurang kumaha nyeri perihna. Tapi dina mangsa ngajarkeun ilmu teu nimbongkeun maneh boga kasedih. Untari, geus teu kudu ngobrolkeun di lalakon anu geus kasorang, anu penting Ece miharep sangka Nyai bener-bener tekun. Ejeng soson-soson dina neuleman ilmu silat mandehiang. Bet kakara ayeuna Ece mah make ngangkat murid segala rupa. Punten atuh Saraswati pami abdi nemetos tumaros ngeunaan Kang Rawing, kalian lancang naroskeun sagala rupina nu patali sareng kulawargi salira Ece. Teu naon Untari, tanarimakeun kana kanyataan nu lumaku sarta karanapan. Yuk, urang teruskeun deui itu latihan teh Nyai. Untari jeung Saraswati itu latihan teh Nyai. Untari jeung Saraswati neruskeun di latihanana, sajeroning kitu dina waktu merhatikeun Untari ngalatih jurusna tetep we ari ingetanana mah teu bisa dipaling. Saraswati nganteng pikiran kanu jadi salaki jeung anak nyata ka si Rawing jeung si Keling. Caturkeun keur jadi bahan pikiran Saraswati nyatana si Rawing, harita terus lumampah jeung si Banteng Bulung. Harita teh wancing jadi kasorenakeun si Rawing jeung si Banteng Bulung ngambah ka salah sahiji lembur. Di lebah sisi jalan pilemburan duanana leureuh dariuk dina luhur jukut garing. Wah, lembur leon ieu nya ka ngawing-ngawing. Nya gedeng deui ngamun ngenteu salah burit Kang. Murang nang tunang oge meronan meuting ka ngawing-ngawing. Nyalain teh salah. Memang sabenerna sakedeung ge peuting Teng. Nah lamun kaputingan di jalan kumaha kitu Teng? Ya ngamun ngurang ngamutingan di jalan mah meureunnan ngurang mudu nyare di mana ka ngawing-ngawing. Nyari sare mah peureum atuh Teng. Naon hesena sare? Mending bingung ti ayeuna. Sabab dina lebah sare mah anu ditiangan teh peureumna Teng. Najan di kasuran nu empuk tapi lamun panon teu bisa peureum. Keur naon? Coba bae pikir ku Anteng. Tapi sabalikna sanajan dina luhur jukut paribasana lamun tibra. Apana nu dicangan teh kanikmatan Lin. Dunya ngitu bae ka ngawing-ngawing mangeuy. Ngosok ngadinya bae ngari ngomong teh bener-bener teh ka ngawing mah ngentong ngadinya bae ngomong-ngomong jatuh ka ngawing-ngawing. Kitu ari eleh ngomong ti si Anteng mah. Atuh da nya sare-sare we jadi pikiran Anteng mah tenang atuh Teng. Ayeuna urang teh kapan geus asup ka salah sahiji lemur Teng ye. Duka ting lemur naon ye ngaranna ye. Ngan anu jelas laku urang lain jalma jahat. Bet asa piraku lamun eueuh anu haat nulungan urang lamun milu mondok ner teu? Nabi Napi mah tawanan Teng. Sok kamana wae ngomong teh. Maksud nguing mah napi ngamun ngeueuh nganu haat nulungan kang urang nyoba ngarek ngumaha ka ngawing-ngawing. Bet miraku ngurang kudu mondok di luar Gang. Nu momokeun nama uing mah bisa nyare nu ngeunani brang jeung beuteung deui. Nyoba
ayeuna mah ngapanan ngarasana? Lapar yang daang. Neangan nikmat. Sarua kana geteng. Nah, asal teh meuli geus sieun ti ayeuna teu manggil si beuteung teh. Tenang, Teng. Tenang. Lamun urang boga laku lampah anu merenah, sing tenang we. Nah, cenah teh. Pokoknya mah tenang we, Teng. Lamun urang boga lampah anu merenah, teu kudu melangsata selempang. Sabab jelema mah kumaha kalakuan. Upama kalakuanana hade kasasama, mangka sakabeh panto imah nu aya di mana bae oge bakal muka. Ngerti teu? Ngerti Kang Awing-awing. Nya ngaring-uing mah moko-mokonya mah ngumaha Kang Awing we. Ngan keng ngumaha urang ge meureunan teh terus di ngamana Kang Awing-awing. Nya neruskeun lampah bae nepikeun ka mana oge moal bakabalik akang malamun can pangijeng si Keling katu Saraswati. Ngaring-uing mah bet jadi nginget Kang Untari Kang. Ngeukeun naon nya ngayeuna Untari? Ngingeteun teu Kang Uing nya Kang Awing-awing. Nginget di waktu ngeukeun ngurang ngindit leungeunang ngupai-ngupai Kang Uing Kang. Bogoh nyigana mah Kang Uing. Oh, ngaku rindu. Gitu cigana Kang Awing-awing. Aduh, nah, ieu masih anteng gulung menisok dianggerkeun leumpeuh Yuni teh. Ulah boga pikiran kainya, Teng. Kitu sortenan Untari mah lantaran ngahomrat ka urang. Nya wayah kieu mah tang tuna oge keur ngobrol be siga urang Untari mah ngobrol jeung indungna tang tuna oge meureunan. Wah, madahal mah ngamun ngurang nyicing rada lila, nesep meureunnya Kang Awing-awing. Uing mah ngari ningali Untari teresep ngamun ngeukeur ngimut Kang Awing-awing. Terus ngamun ke nyeri ngitung-ngitung ngamun ngeukeur leumpang ngomong lamun ngeukeur ngagoler. Aduh, eta ningali embitis meuni ngagilimpong nguning Kang Awing-awing. Meuni matak nguruy kana dadang amba. Eta ari nu moko-mokona manguing mah hayang we bisa gitu. Hayang bisa nepung jeung nyara subati salah ke di ngambek ku Kang Awing-awing. Nya ngayang manggil jeung anu ngaranu tadi teh Untari kabogong Kang aduh. Aduh, ayahna teh si Anteng nyaannya kasmaran sigan nama yeuh Ninong nya ka Untari. Malah geus Ateng tong inget-inget bae Untari euy, akang jadi kumejot hayang balik deui yeuh. Aduh, ngamun itu mah ngate Kang Awing oge nyarua meureunnannya. Ngembung eleh Kang Awing mah euy. Kang Awing-awing ngembung eleh euy. Aingnya. Tong cik coba perhatikan tuh. Kayak lempang tilu jalma ka dieu Teng tuh. Jelas laki Teng tuh. Nilik dinarigi jeung tangtunganna mah kawilang jalma-jalma nu ngarareusi euy. Waduh. Bener ketenyalah Kang Awing-awing. Mesti bakal ngaliwet. Ngaliwat atuh ngaliwat gitu. Oh, nyalahnya otik meni molotot. Nya mesti bakal ngaliwat ka dieu Kang Awing-awing. Nyoba nanyakeun Kang Awing, lembur naon ieu teh kitu? Nyugan beng eta nganu ngeukeun leumpang dieu teh urang dieu Kang Awing-awing. Nyakeun keun ke kuku akang urang teh nyakeun. Ngan kade ulah nyieun gara-gara yeuh. Cicing Teng, ulah milu ngomong lamun akang ngomong ya pokoknya segala rupa kumaha komandeun. Tilu lalaki anu leumpang tinggal di teh beuki deukeut. Anu memang bakal ngaliwat ka hareupeun si Rawing jeung si Banteng Bulung anu keureureun. Eta tilu lalaki anu leumpang teh nu saurang mah kawilang geus kolot, sedengkeun anu duaan deui mah anu leumpang di tukangeunana mangrupa lalaki ngora. Waktu ngaliwat ka hareupeunana si Rawing dehem bari terus nanya kanu eta ngaliwat.
kuring dehem jalur yo. Kelenan lamun tengah ganggu kuring rek tumanyu ye ki ye. Cek si Rawing ditujukeun ka lalaki nu kolotna. Eta tilu jalma teh ting rarandeg lengkahna ngabagi panetupna ka si Rawing jeung si Banteng Wulung. Ngareret ka si Banteng Wulung pada ngageter hate eta tilu jalma teh. Sabab tangtunganna kayan badana si Banteng Wulung anu teu lumrah jeung ukuran jalma biasa. Lalaki nu kolotna neuteub ka si Rawing bari terus nyarita. Rek nanyakeun naon jang? Pugu kula kerusuh ieu teh. Naon nu rek ditanyakeun teh naon sok burukeun. Kieu teh ki. Kuring trek nanyakeun, ari ieu teh lemur naon kieu? Nya katelahna ieu teh lemur naon kitu. Oh, ieu lembur teh kalingga katelahna mah jang, pupuh lemburna katelah Ki Jayaraga. Pugu kula oge keur riweuh ieu teh sabab meunang parentah ti Ki Jayaraga pupuh lembur kudu neneangan jalma nu geus maling peti perhiasan bogana Ki Jayaraga. Cohagna mah Ki Jayaraga teh kapalingan. Si Rawing kerung ngareret kaki si Banteng Wulung, bari terus nyarita deui. Lembur kalingga geuningan teteng. Naon? Kaligata. His, kalingga. Lembur kalingga ieu teh. Kaligata ji. Kelanan ki, ilaha ieu kapalinganana eta Ki Jayaraga teh. Ah, nah bari noge make jeung hayang nyaho segala rupa kana urusan batur ieu mah bari noge. Malasa kuduna kula ngarasa curiga ka andi kaduaan. Saha ngaran di mana lembur jeung reka mana tujuan ngahajar datang ka dieu atuh kumaha? Jawab ayeuna pananya kula, kisana. Ya, menibet kawas ka sakitu nya tunanya teh lur. Bener-bener batur mananyakeun ilaha kapalinganana ieu kala kamali curiga. Wah. Nya kitu bener tang ngomong teh euy. Uing duaan ngayeuna ngeukeureureung teu meunang amun nguing ngicing leureuh di dieu, ha? Si Banteng Wulung harita babari bari ejeung ambak segala rupa. Tur tabari jeung morongos we sigana teh. Tenang teng. Tenang teng, kumaha cek komandeun. Tong ka morongos teng, ulah babarian ambak teng. Kumaha ki? Tadi teh nanyakeun ngaran kuringnya. Ari rek dibejakeun teh bisi kaget ki euy. Eta lalaki kolot teh jadi kahudang amarahna. Sabab si Rawing bangun anu teu dariang ngobrol jeung manehna, mun cereng panonna bari nyarita satengah nyentak. Mantong bari jeung heureui sia. Dewek pangawalna Ki Jayaraga. Ulah coba-coba pikeun nyeun sikap kurang ajar deuleu. Gancang jawabannya dewek tadi saha si lain? Salah saurang lalaki ngora nu aya di tukangan eta lalaki kolot bari terus nyarita. Bari da oge dilayanan teh atuh caritaan ieu dua jalma teh kinyo. Geus lah, tinggalkeun we. Atul bibir bari oge naon asana teh. Ki Inju harita murelang panonna kadua baturna. Terus nyarita deui bari neuteub seukeut ka si Rawing. Coba gancang jawabannya dewek sia tadi. Saha si lain duaan naon maksud jeung tujuan pangnaina di dieu? Terus terang kayan di lembur keur genting lantaran Ki Jayaraga kapalingan. Ngarti? Si Rawing harita tetep tenang sikepna, masih keneh diuk dina luhur jukut garing. Aduh, nya cek akang oge kieu teh ye. Ari ka jalema anu sabar jeung soleh mah. Urang nanya nu bener-bener jeung sopan kalah ka dicurigai. Kieu teh curiga ka kuring duaan, nyangka kuring maling atawa bangsut. Kejem nian kieu. Ki Inju tayuh nama jadi beak kasabaran. Harita si Rawing ditewak bajuna terus dijungjung ke nangtung, meh we si Banteng Wulung luncat. Tapi si Rawing mere tanda kuleungeuna sangkan si Banteng Wulung tetep tenang cicing. Ari Ki Inju mun cereng ka si Rawing mageuhan cekelan leungeuna kana baju si Rawing. Bari nyarita harita bangun anu gemes. Nu balik sia ngomong teh. Dewek teh sieun sapeda si lain boga batur anu tangtunganana siga buta, ha? Coba gancang nyarita nu bener. Saha si lain sabenerna, ha? Nanya mah nu bener atuh Kinju, entong bari jeung ngajamret baju kieu yo. Ih, getek kitu. Ayo kah. Cilaka ngajengkang gerak ke bebengkang gerak ge. Beureum beungeut Kinju, asa diheureuikeun meureunnan ku sikep jeung caritaan si Rawing. Pereupna nu buleud harita mata maksud rek ditinggangkeun kana cukang irung si Rawing. Tapi Ki Injun teu nyahueun upama nu aya di hareupeunana teh si Rawing anu dipika gigis ku lawan.
Sirawing marengan kana gerakan perut lawan meh di luar kemampuan lawan Sirawing ngalakukeun gerakan bener-bener batak aneh pikeun baturna Ki Inju. Sabab lain perut Ki Inju anu kena kana tukang irung Sirawing, tapi awak Ki Inju anu ngajengkang ka tukang langsung ngakejebut nang karak bengkang ngabebengkang luhur lemah. Gerak cengkang, wajo gebut korejat, konea Ki Inju hudang deui. Beki buncelik panona kaget anu lain dikieuna. Sabab jalma anu meh dipopoh tukang irungna bisa ngalakukeun gerakan aneh anu ngajadikeun dirina ngajengkang ngabebengkang. Nya cekuring oge kumaha Ki Inju lamunanya bari jeung jumrat jamber temahna teh sok ngajengkang ngabebengkang. Lamun geus kitu kumaha Lur? Nanyana nu bener atuh. Ngaran kuring Sirawing Ki. Iya nu siga buta dulur kuring ngaranna si Banteng Gulung Arias Bargulu. Sirawing nembongkeun sapasan leungeun jeung ceuli belah kencana. Ari Ki Inju jeung dua baturna katingali harita pada sepapias paromanana mubuh teu nyangka sacong buuk upama jalma anu bieu teh meh ditindak ku manehna teh nyatana Sirawing teh anu ngaranna ngagenjleungkeun pangeusi lembur Kalingga. Sabab dua poe ka tukang si Keling anu ngakukeun anakna Sirawing jadi jago pinilih mangsa miluan kana saembarana Ki Jayaraga. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng Kiwari kapihatur ku Kepoh Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari. Hatur nuhun permios.